Bila kene gitunya buka teh. Coba beten asal lapar kieu. Jaba jam paeh di. Jadi we teu apal waktu. Aduh. Ini ya. Kerupuk jigana ngeunah ya. Kerupuk rasa ikan sarina. Iya mah masalah deui ka beuki si emak. Cicing sia kayak kurang dicobaan. Sakedeung deui nya. Tah geuning. Alhamdulillah buka oge. Kudu langsung buka ari ngadan teh. Da ceuk si Abah ge lamun geus waktuna buka kudu diheulakeun ngabatalan puasa teh. Ari maneh sarjang menyegerakeun atau miheulakeun takjil teh lain kudu memeh bedug geus ngagayem tu batal can memeh waktuna mah. Maksudna kieu regepkeun hidup menyegerakan berbuka puasa teh kieu haung adan misalnya di masjid Allahu Akbar langsung urang teh buka ngeuleuwih hade ku kurma atau ku ceran atau ku buah-buahan sejeuna ulah tibalik ari sahur diheulakeun jam 2 geus barang hakan majaran teh sahur ari buka samemeh bedug samemeh adan geus ngahuap atuh tibalik eta mah. Jadi lamun urang sahur akhirkeun mun urang buka segerakeun sabab naon eta tah kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala supaya urang menyegerakan nikmat anu tos dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang. Pancena geuningan anu pangbungah-bungahna teh naon jelema anu buka puasa dina waktuna nikmat teh cenah kitu. Tah kulantaran nikmat eta minuku rahmat jeung berkati Allah segerakeun ku urang nikmati nya lain berarti menyegerakan teh memeh buka adan gitu geus buka teh eta salah teh nya ulah kapahili sahur diakhirkeun buka disegerakeun. Jadi ketika aya adan Allahu Akbar langsung urang teh bismillahirrahmanirrahim arek Allahumma lakasumtu he atau doa nu sejeuna he nya itu kasetnya gelis bager. Asya geus buka kurang dicobaan. Bener si emak kabeukina teu salah kerupuk sarina enak pisan. Adi buka. Mohon mak nuju ieu ge. Di buru ka dieu buka. Nya si emak teh di bejaan nuju buka ieu ge. Di buru ka dieu geura buka. Ai mana teu puasa, Ji? Saum, Mak. Are eta ngadael kerupuk. Kerupuk di mana? Di dapur, Mak. Anu tinu keler, kerupuk sarina? Nya eta. Eta mah keren ke buka puasa emak atuh. Ai mana nah barang dahar jam sakieu? Pas saum, Mak. Tos buka tadi ngembe. Mama nitah buka panto tadi kekunci. Lainna nitah buka puasa. Karek ge ayeuna mah adan asar atuh, Ji.